puji kagungan Allah anu ngurus di alam dunia. Jadi ngurus alam dunia teh ikat ampun helm beca tong heureui sane kita serius belagu Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Hoirun nas anfa'uhum linnas panghadeuna jelema teh anu mere manfaat ka jelema teh. Tah eta we urang pigawe sapopoe di antara cek dewek tadi bebersih ngajieun keamanan tetek bengek teh sajabana. Leres. Urang migawe alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus ieu alam dunya. Jadi segala puji kagungan Allah nu ngurus di alam dunia. Jadi anu ngurus alam dunia teh Allah. Lain dengekeun basana. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus di alam dunia. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus alam dunia. Jadi anu ngurus alam dunia teh Allah. Keplok sih teh. Dengekeun. Dengarti ibu sih teh. Dengarti. Contohkeun we. Eta ikat anu cepot, anu nutupan sirah. Jadi anu nutupan sirah teh naon? Ikat tak. Tapi atos eta mah. Ayeuna sadaya puji kagungan Allah nu ngurus di alam dunia. Jadi anu ngurus alam dunia teh Allah. Beli bodoh teh. Dengar ke aing mah. Cek dewek tadi ita ikat anu cepot anu nutupan sirah. Jadi anu nutupan sirah teh naon? Nya ikat. Kayak gitu. Sadaya puji kagungan Allah anu ngurus di alam dunia. Jadi ngurus alam dunia teh ikat. Ampun. Helm. Beca. Tong heureui sane. Kita serius belagu. Kakak heureui. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus di alam dunia. Jadi anu ngurus alam dunia teh naon? Tukang ikat. Itu itu ayo. Dicontohkeun bieu eta ikat anu cepot, nutupan sirah teh ikat. Jadi sadaya puji kagungan Allah nu ngurus alam dunia, anu ngurus alam dunia teh naon? Cok naon? Salah di bambu cek wae. Bagi sieun nya boga jawabna ieu. Pasti kata guru sekolah agama teh kitu. Dawala lapis lain ngartos Pak. Jadi anu ngurus alam dunia teh naon? Puji. Tuh aya adi sia ngarti sia. Eta jadi namanya bukan agama. Puji. Urang mana tuh puji teh? Lain urang mana belagu? Sifat. Ya, lamun Allah ngurus alam dunia jangan aya kun payakun. Jadi jeung ngajadikeun tuh apaan ka pangurusanna? Oh, begitu. Baru tahu wah enak. Ini jauh-jauh atunya. Jadi puji anu ngurus alam dunia teh. Maksudna puji ngurus alam dunia teh lamun si lain contohna
lamun si lain muji sampe eta sampe diseketan tuluy ditancapkeun tuluy make pupuk jeung sajabana tah eta 6 bulan kareutna eta sampe teh bakal malik muji ka si lain naon mere tah hasil tatanena kadahar jeung sajabana hartina teh ieu kabeh utek tongo walang padaga rompeti gogodongan kabeh tunggal makhlukna kabeh teh pujieun eueuh anu hinaeus tikotok oge pujieun wah nah kemakarap teuing aki-aki teh mangnya tikotok jadi semua tuh dipuji udah tikotok meni sae nya kitu lain gitu carana mujina nah kumaha ai tikotok anu geuleuh teh kumaha nu bedog lain tikotok bujata lain tikotok jelema pak tikotok lain tikotok jelema tikotok muni hayam sia teh apaan kotok teh hayam kotok teh hayam ai sudah teh kotok teh bangkong kapan eta mah sia teh jauh-jauh jadi tikotok anu geuleuh teh naon tikotok anu saeutik tikotok anu saeutik tapi lamun tikotok na tilu treuk bakal jadi pupuk bakal jadi gemur nya tuh alah caca kata tanen tak kajelema oge kitu urang saling puji kasanapeun puji kasaluhureun puji kasasama puji kasaluhureun pikeun batur tanyakeun jeung petaeun puji kasasama pikeun batur pakumaha puji kasanapeun pikeun bereeun jeung titaheun itu maksudna mata kitu tah sieu mah ada cagekan ka kumaha-kumaha teh ngahina jeung ngahina leuheung mun sampurna sakitu irungan saeutik heueuh jeung pagek jeung naon mun kuring jadi awewe teh hayang banget kieu da emang aing goreng patut goreng beudak maturunan aing tempoe pabuyut orang sarea sok pikir beungeut bodas awak hideung pinguin-pinguin lain mah deh mata pantes deh beungeut kiberengki ge beungeut kieu oge baturunan tincep eta ka bapa nyebut encep tah kitu ya jadi hartina teh sok saban reret ka kenca ka kaduhu ka luhur ka handap ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler kabeh gerak puji kabeh gerak manfaatkeun sing jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi ke urang sarea teu sangka bapak batuk bulu eusi madu Pak Bagja luar biasa ongko nyium ongko kutak da bapak nabuk kelek kitu ya laras pak sok naon we saya aya seperti silai pepelakan atau naon tangka kai jeung sajabana di tanah mana we eta mah nu penting bejakeun kana boga tanahna ulah diganggu tatangkalanana pek we hasilna mah keur manehna sabab eta teh jang jagaeun anak incu nu bakal datang sabab manusia nyaeta cekolot baheula ai pamimpin teh nyaeta bisa neundeun dihandeuleum hieum geusang sampeureun cak urang tunda dihanjuang siang pagi nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui nyaeta urang teh kudu boga karya pikeun tempohon anak incu anu bakal datang ka alamnya laras tak katampi ku abdi nya mun kitu teh heuriungan teh lobaan heuh nyata indung silai teh keur ka pasar balanya mah ai si garing ka mana nganterkeun oh ai juga teh leungit si garing heuh teh garing mah rame ning siap garing keur ka pasarnya teh ge datang baik deui dan moal panggung ayeuna meureun kitu sae Pak kitu teh ya sae Pak barang nuju raos dina impal wacana
tapraptanipun kacarios di luareun ieu pademukan Ki Semar Badranaya rentang-rentang katingali gegedeng ti puseur daya negara Amarta nyaeta Arya Bima lan Raden Gatotkaca itu kayaanana anu ngahaja nyaeta sumping kabumina ieu Semar Badranaya Sadar naon teh Jang? Naon Pak? Kada ieu geus lain. Naon? Makana ieu sia eta mah. Bar. Seribu lagi bareto. Sia ngomong deui wala. Naon? Bar. Naon euy? Kadenge kowe ngopi kadenge sia. Sarua. Pot. Oh, tukang pot heula. Heeh. Moal nagih mah kitu. Kadenge ku sia, kadenge. Sadana geus sia eta. Eta teh sadak pulsa listrik. Aduh, nepi ka panci. Nah, kumaha teh nyari sia teh. Jika cekah sadana naon kitu, eta teh sadabah nami. Bar. Nah, udah euy. Bar. Syah. Naon sia? Muni lempeng kana ceuli aing. Ngeng kana ceuli teh. Syah. Oh, kumaha mun pegat dengerong teh? Tuli dengerong aing we ge. Saha? La ilaha illallah. Bujur buning. Sia teh kemana kada poe teh ngomong nepi ka kitu si teh. Sing tarik, berarti tarik. Syah. Bawa di kemana susah. Saha? Siapa juga penonton alay nih? La ye begitu nih siapa? Sadak juga urang atuh. Syah. Diajarna tina ieu nih dina sararawana nih. Baik. Toh. Aib. Ya. Seri. Cok. Sakanya. Aib. Aduh, ampun, kesana kunting gitu loh. Haripan lah yang halus eta mah. Saha? Syah. Naon? Urang malaikat itu naon cenah? Apa ada dinding itu? Euy. Da itu kan nomor itu. Sia naon atunya? Di itu surah begini. Nah, sia teh atuh. Eta ku sia dipipilueun ka aing. Kamarani ke dapur. Tadi nawe udah blocking lagi kitu euy. Heeh. Naon ya? Jika nama sada jangkrik Pak. Nah, teh. Rasa ditiiskeun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.